Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ke-22. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku caranakeun subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insyaallah Abah sareng Ajo Mantara bakal terus marengan nyarangan para mitra setia di mana wae aya. Hatur nuhun kana pangrojong. Mangga tuh para mitra sadayana urang teraskeun padaran dongeng urang ieu anu katunda dugi kanalika nyaeta Juragan Sobali teh ngamprokan Wa Aji di Karawang. Mangga ka para mitra sadayana wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Ari Juragan Sobali tumanya kaeta jalma anu karek datang. Ya ampun, panginten teh sanes Mamang Aji. Tos di mana, Mang? Sareng ieu teh mobil saha? Kitu Juragan Sobali tumanya. Ari anu ditanya, anu disebut Mamang Aji. Si horeng si mana horeng eta teh Wa Aji ti Karawang. Tuluy Wa Aji ngajawab, aduh, alhamdulillah, ieu teh mobil Mamang. Lumayan weh paranti ka pasar, Lik. Malah mah bieu oge tos nganterkeun lauk di pasar. Tembal Wa Aji bari sasalaman tuluy eta. Wa Aji teh tumanya ka Juragan Sobali. Geus lila, Lik, nungguan Mamang? Tanya Wa Aji. Ari Juragan Sobali ngajawab, teu acan, Mang. Abdi ge nembe dongkap. Ka mana si Ayu geuning teu ngiring? Tanya Wa Aji. Nu mawi, Mang. Abdi teh nuju aya kasenggah dina keluarga teh, dina rumah tangga teh. Tema Juragan Sobali. Yuk atuh urang kalabat heula. Jeung si mana ka mana ieu teh atuh? Saur Wa Aji ngajak kalabat. Tuluy Wa Aji teh muka panto anu teu dikunci. Sarerea arasup kalabat bumi. Geek sarerea dahieu. Ari Wa Aji ngalieuk ka supirna bari nitah. Coba panggeronkeun si emak bisa aya di tukang. Aya tamu kitu. Cik Wa Aji mewarang ka supirna anu ngaran si Ohim. Ari si Ohim ngajawab, mangga Wak. Ku Ohim di teangan lah. Sugan aya di tukang. Cik si Ohim bari ngaleos. Rek neangan pamajikanana Wa Aji. Keur jongjon ngarobrol kitu kurunyung Ma Aji datang bari ngais orok. Jigana tas balanja ti warung eta weh katingali Ma Aji teh nyandak balanjaan. Ningali di bumina aya tamu, Ma Aji kegancangan lebat ka bumi. Tuluy uluk salam nyari jarawab ku sarerea. Ningali Ma Aji ngais orok Juragan Sobali heran tur kaget. Pok Juragan Sobali teh tumanya ka mamangna. Punten, Mang. Ari eta anu diais ku bibi teh putra saha? Tanya Juragan Sobali. Ari Wa Aji teh buru-buru ngajawab, anggur. Tumanya ka pamajikanana. Pokna. Ari matas di mana atuh? Karunya ieu si Ali jeung si Non.
narungguan, untung bapak buru-buru balik. Ari mah Aji ngajawab, nu matak bapana teu isuk teh si embal teh ceurik teu eureun-eureun tara-tara ti sasarina nya ku kami teh dibawa we ka Maeot dititah diurut bisi ti cengklak sakalian we nyimpan ka warung balanja susuna naonna. Cik Ma Aji bari ngageong-geong orokna dina aisanana sabab eta orok teh cirik deui manik kelengar. Ningali kitu juragan Sobali nangtung tuluy nyampeurkeun ka Ma Aji bari pok ngomong, coba bi urang ais ku abdi sugan we repeh. Cik juragan Sobali bari nyodorkeun 2 leungeun. Ari Ma Aji merekeun eta orok ka juragan Sobali. Sanggeus eta orok aya dina aisan juragan Sobali, dadak sakala jap eta orok teh jempe tina cerikna. Malah eta orok teh ngahao jiga ngajak ngomong ka juragan Sobali. Ningali kitu juragan Sobali ngarasa kahibur hatena ku eta orok. Sabab nu matak juragan Sobali indit ti saojajar teh ngahindar sakaligus ngabrang-brangkeun hatena tina masalah orok-orokna. Kari-kari mamangna boga orok anu pikaresepe. Atuh juragan Sobali teh asa kahibur. Akhirna juragan Sobali teh tumanya deui neruskeun pertanyaan tadi nu acan dijawab ku mamangna. Nyaeta dina perkara orok eta. Nya mang ari ieu teh putra saha jeung istri atanapi pamegat ieu teh ku geulis-geulis teuing ieu budak teh, tanya juragan Sobali. Mani nerstes nanya. Sancana ngajawab Bu Aji teh silih reret jeung Ma Aji. Geus kitu po Bu Aji teh ngamimitian muka carita. Jadi eta teh kieu li mun maneh hayang nyaho makana silsilah eta budak. Saminggu anu ka tukang. Cik Wa Aji geus kitu mah derek-dek we Wa Aji teh nerangkeun kajadianana manggihan eta orok ti awal nepi ka akhir teu aya anu kaliwat. Sanggeus beres Wa Aji nerangkeunana ditungtunganku. Tah kitu li lalakonna ieu budak teh. Pikawatireun nepikeun ka mamang jeung si bibi mutuskeun rek ngarawatan jeung sakaligus rek di aku anak pribadi kitu ku mamang teh kitu tah li. Cik Wa Aji cacarita panjang kalawan lebar. Ngadenge kitu juragan Sobali teu nyarita deui ngan berbayi weh cimata juragan Sobali teh ngalembereh mapaye pipi. Nampo kitu Wa Aji jeung Ma Aji heran ngan ukur non ayu we anu teh heraneun teh sabab non ayu nyaho kana naon keur ngabebanan kana hate papihna. Sajongjongan mah teu aya anu nyarita. Lila-lila pok Ma Aji teh cumarita tumanya. Aya naon ali dugikeun ka maneh ngaluarkeun cimata kitu. Nah sedih ngadenge carita ieu budak. Bibi mah teu ngarti. Tanya Ma Aji bari nyokot eta orok ti juragan Sobali tuluy diais. Ari juragan Sobali nyusutan cimata tuluy cumarita pokna. Bener bi, abdi ngarasa ngangres kana lalakon atanapi caritana ieu budak. Nah aku tega-tega teuing indung bapananya. Budak saki alusna make dipiceun. Padahal cik juragan Sobali ngarandeg omonganana. Kaburu ku mudalna cimata nu mudal teu katahan. Juragan Sobali nyuuh dina meja. Ningali kitu non ayu ngadeuketan tuluy ngusapan papihna. Ari Wa Aji kerung tandaning heran kana kasedihna juragan Sobali. Pok Wa Aji ge ngilu cumarita. Lain li. Mamang heran kana kasedih maneh. Nah aya naon atuh anu tumiba ka keluarga maneh. Sabab mamang kungsi ngadenge yen
Sinta Ayu teh kakandungan nah orokna aya atau napi teu aya, tanya Waji ka Juragan Sobali. Hari Juragan Sobali cengkat bari nyusutan Cimata pok nyarita. Ari putri abdi mah nu kadua aya kalawan sehat mang. Nanging satadina abdi teh miharep budak lalaki tapi anu aya awewe deui. Jadi abdi teh heran ka jalma sejen bet wani-wani micen budak lalaki sementara abdi kacida butuhna tur miharepna. Jadi mun mamang teh kaabotana abdi oge hoyong nenden ka asih ka ieu orok sagaligus rek diangkat jadi putra kandung di aku anak sorangan ku abdi. Tak kitu mah oge bi kitu caritaan Juragan Sobali ka mamangna jeung bibina. Ngadenge kitu Wa Aji silih reret deui jeung Ma Aji. Pok Wa Aji teh tumaros ka Ma Aji. Tah ka kuping teh kumaha yen Sobali teh anu sasatna anak urang hayang ngilu ngarawat cenah kasih embal bahkan rek di aku anak kumaha menurut mana gitu. Tanya Wa Aji ka Ma Aji. Ari Ma Aji ngarenghap narik napas. Ari emak mah lain ulah tapi emak teh geus niat dina hate yen emak teh rek ngarawat si embal dugi ka dewasana kitu tah bapana. Cik Ma Aji semu embung kalengitan orokna. Ngadenge kitu Juragan Sobali maira. Punten bi oge mamang sanes abdi bade misahkeun bibi oge mamang jeung ieu orok. Tapi abdi palai ngangken putra ka ieu orok teh anu maksudna di akhir baring supados aya anu tanggung jawab kana sakabeh raja kaya abdi. Sabab sadayana putra abdi teh awewe janten teu aya kakuatan pikeun neruskeun mimpin perusahaan. Tak kitu mang oge bibi. Saur Juragan Sobali nembrakeun isi hatena. Anu salila ieu disidep. Ngadenge omongan Juragan Sobali kitu sarerea ngaharuleng termasuk Wa Aji. Nah teu salah dedengean mamang teh kana caritaan anjeun li. Tanya Wa Aji. Demi Allah mang abdi yakin ka ieu orok. Sabab hate abdi ngadadak ridho jeung percaya ka ieu orok. Saur Juragan Sobali jiga langsung masrahkeun sakabeh milikna ka eta orok. Ari ngomong-ngomong ieu teh saha namina orok teh mang? Tanya Juragan Sobali. Ari Wa Aji ngajawab. Ari ngaranna mah ku mamang teh hampir sarua jeung maneh li. Sobali ngan ieu mah buhanana harita teh dipanggihanana di anu bala pisan ku Sarah. Jadi ku mamang teh diaralna teh Sobala gitu. Diarana teh Sobala gitu. Ngan sok atelahna embal gitu ku mamang teh. Si embal. Saur Wa Aji ngarangkeun ngaran eta orok. Komo kitu mang. Tina ngaranna oge meuni sami sareng nami abdi. Sobali sareng Sobala. Eta geus ngajadikeun hiji jodoh mungkin mah keur abdi. Maka abdi moal asa-asa mah bade ngangken ieu anak ka eta orok supaya aya anu neruskeun usaha abdi kitu tah mang. Saur Juragan Sobali. Eta omongan Juragan Sobali teh disaksikeun ku sarerea anu aya di dinya termasuk ku Non Ayu.
nya ari geus jadi keputusan maneh mahli mamang ngijinan ieu orok teh di aku anakku anjeun. Tapi kumaha jeung Sinta Ayu naha mikeun apa moal kana keputusan maneh ieu li? Tanya Wa Aji ka Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali ngajawab, justru eta mah anu kudu ku urang dijaga teh sabab salila ieu manehna oge miharep anak lalaki. Intina ieu ku urang rahasiakeun nepi ka waktuna. Kitu tah mang saur Juragan Sobali ngajak ngarahasiakeun perkara eta ka sarerea. Akhirna sarerea sapakat ngempok kitu mah hate Juragan Sobali ngemplong pipikiranana caang. Berag tur bagja geus kitu mah Juragan Sobali jeung Wa Aji ngobrol ngaler ngidul. Malah non Ayu miwarang si Ohim nyandak tuangan ka restoranana anu lumayan rada anggang ti bumina Wa Aji mah. Katuangan parantos sumping der sarerea eta sakulawargi teh dalahar bala kecerakan. Satos beres taruang Juragan Sobali pamit rek mulang. Ari non Ayu ngadadak alim uih ka sawo jajar. Alesanana hayang ngasuh si embal. Barang sapoe dua poe mah. Nyadi idinan ku Juragan Sobali teh. Akhirna Juragan Sobali teh mulang ka sawo jajar teh ngan ukur sorangan. Ari wanci ngagayuh ka sore. Sedan hideung nyemplung ngidul semu ngulon. Mapai-mapai pasawahan. Seep pasawahan disambung ku leuweung awi anu kacida kandelna. Sedan hideung teu gancang lajuna. Kaayaan kacida sepina. Keur jongjong Juragan Sobali nyetiran teu kaengeuha 5 batang awi ngahalangan jalan. Reg sedan teh eureun. Bray panto mobil teh dibuka jut Juragan Sobali teh turun. Maksudna erek nyaeta nyingkirkeun awi anu ngahalangan jalan. Karak oge aya merenang kana tilu lengkah mah. Teu kaengeuhan ti mana jolna. Jol cebrod. Kana pundukna Juragan Sobali teh aya anu ngahanca. Leng Juragan Sobali teh puyeng tatempoan ranyai. Tungtungna koloyong kubrag Juragan Sobali teh ragrag. Les Juragan Sobali teh kapiuhan teu inget di bumi Allah. Para mitra sadaya na cag atuh urang tunda cerita Juragan Sobali anu keur diroga halap teuing kumaha eta nasibna. Ayeuna urang guar cerita nu tos lami katunda nyaeta Abah Kusman sakulawargi. Harita wanci ba'da isya Abah Kusman nuju ngariung di patengahan bari nyandingkeun kopi jeung kulub suuk. Abah Kusman kakuping keur nganasehatan kulawargana. Pok ambu ros oge maneh doi. Abah dina waktu ayeuna rek mere pepeling kamaraneh kabeh ngeunaan kahirupan. Cik Abah Kusman bari ngelepus udud padudan. Ari sarerea anu aya di dinya caricing we bangun anu husu ngadengekeun pepeling ti Abah Kusman. Jadi nu mantak ngaranna hirup teh. Jadi nu ngaran hirup sadayana geus aya geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah salaku makhluk geus dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Harek hadena gorengna eta papasten tinu Maha Agung. Tah tinggal oge kumaha ketak urang naha rek syukur atawa kupur di dieu urang selaku makhluk kudu bisa mawana nu jelas nalika urang sabar dina narima kana naon rupa hal anu ditibankeun keur ka urang insyaallah eta jadi ibadah keur urang.
termasuk rosmala syariatna keur diuji ku Allah. Hakikatna mah Allah nguji ka urang sarerea. Ku kituna yu urang tarima ku kasabaran. Sabab sing inget ieu teh di dunya urang moal hirup 100 tahun. Urang moal salilana babarengan kieu, moal salilana kumpul, pasti hiji waktu urang bakal papisah. Maot pingaranenana. Hiji nu dipesenkeun ku Abah mah sing salabar dina nyang hareupan cocoba. Tah kitu ti Abah mah. Oge Abah pesen ka hidep ros, jaga eta si malun, sok sanajan bentuk sato. Tapi eta titipan ti Allah. Sabab Abah yakin si malun bisa ngajaga ka hidep. Nalika hidep aya karerepet, kitu tah ros. Saur Abah Kusman bari neuteup ka putrana. Paneuteub Abah Kusman karasa pisan ku rosmala jiga nu nancem. Kana dia jantung. Teuing kunaon rosmala oge teu ngarti, pok rosmala teh nyarita. Abah, nuhun pisan kana piwejangna. Insya Allah sadayana pepeling ti Abah. Baris dicepeng ku eros, disuhun dina kalbu, diais dina ati, moal bade dilalaworakeun. Kitu tabah. Saur rosmala narima kana nasehat ti Abah. Ari Abah Kusman ngareret ka ambu ela, pok Abah Kusman oge nyarios jiga dumareda. Oge ka ambu hampura Abah salila ieu ngan ukur nyusahkeun ka ambu teh. Abah can bisa ngabagyakeun anjeun ambu. Ngadeng kitu ambu ela teu kawawa gabrug ambu ela mah ngagabrug ka Abah Kusman bari nyarita dumar. Abah nu kudu dihampura mah ambu ku Abah teh sabab ambu nu loba kakurangan. Dina ngawulaan Abah hampura ambu Abah. Ningali kitu rosmala oge ngagabrug ka Abah. Ka Abahna menta hampura. Ari si Odoy diuk bari tungkul we manehna mah. Ari wanci ngagayuh ka peuting suasana di bumina Abah Kusman kacida rehena. Pok Abah Kusman teh nyarita meupeskeun ka jempling peuting harita. Geus atuh ayeuna mah insyaallah hate Abah teh tenang. Tumanina ku ayeuna urang silih hampura. Oge ka maneh doy, akang hampura sok loba ngomel ka maneh. Kang, ari kuring mah boro hingga dipenta pangampura ti akang. Teu dipenta oge kuring mah geus ngahampura ka akang teh. Sasatna akang teh gaganti bapak kuring. Gaganti bapak. Ceuk si Odoy bari dumari. Tuluy si Odoy nyolongkrong sungkem ka Abah Kusman. Keur jongnyon keluarga Abah Kusman silih tembrakeun hampura. Di luar kadenge sapi Abah Kusman teh babadug bari sasegor. Atuh sarerea kaget, pok Abah Kusman nyarita ka si Odoy. Doy, jig tempo sapi urang kunaon eta teh tara-tara ti sasarina. Kitu teh. Tapi ulah lembor doy. Kudu hati-hati. Cik Abah Kusman. Ari si Odoy teh talangke ceg kana bedog. Jeung senter leos manehna indit keluar. Barang geus di luar si Odoy culak cileuk bari nyenteran ka sakurilingna. Barang si Odoy nyenterkeun senterna ka pelebah kandang. Katempo ku si Odoy teh aya anu ngacuringkang jiga kalangkang. Atuh si Odoy teh kaget, hauk si Odoy teh nyentak ka eta kalangkang. Waktosna seep para mitra sadayana cag atuh urang tunda pedaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang langu deui di galura sareng waktos anu sami. Abah nyukeun hapunten dina sadaya kelapatan Abah.
Ka para mitra sadayana mangga atuh lijeng kantun permios.